Janji jiwa jeung jiwa tos. Merek lokal janji jiwa bagi narik perhatian salah potong-potong kelok nu nyaman jeung jadi favorit di kalangan barudak ngora. Kalawan ngusung konsep salaku merek kopi modern, usaha ieu hasil ngajawab kebutuhan gaya hirup masyarakat kiwari kalayan gancang. Janji jiwa munggaran hadir di Jakarta tahun 2018 jeung langsung populer ngaliwatan menu kopi susu nu boga rasa khas. Janji jiwa mibanda slogan kopi tina hate. Eta slogan lain saukur ucapan, tapi oge diwujudkan ku menu sejen ti kopi gula aren, ice americano, nepi ka inuman nu lain kopi. Ningali antusias masyarakat, janji jiwa ngamekarkeun bisnisna jadi jiwa tos jeung eta bisnis oge menang perhatian deui ti masyarakat. Jiwa tos ngayogikeun rupa-rupa roti panggang, boh nu gurih, boh nu amis. Salah sahiji menu favoritna nyaeta beef truffle mayo jeung srikaya butter nu sok laris diburu ku konsumenna. Tim mimiti ngan ukur hiji cabang di Jakarta tahun 2018, ayeuna janji jiwa geus boga leuwih ti 1.100 cabang ti sakuliah Indonesia. Kalawan konsep modern jeung inovatif bisa narik perhatian masyarakat anu leuwih lega. Nongkrong teu kudu mahal, janji jiwa jeung jiwa tos solusina.